syarat sah sujud. Syarat sah sujud teh terus sujudna teh ku 7 anggota. Nu kahiji naon? Tarang, taar, ya. Nu kadua naon? Nu kadua katilu naon? 2 dampal panangan. Anu kaopat kalima naon? 2 tuhur. Anu kagenep katujuh naon? Pirang-pirang damparamo 2 suku. Eta kudu antel kabeh. Oge kudu nongeng, kecap nongeng teh anu taina di luhur dikahanapkeun, anu taina dihanap dikaluhurkeun. Jadi si bujur teh kudu kaluhur gitu. Ulah jiga bangkong sok aya depek gitu. Teh eta teh jadi. Gitu. Jadi sujud teh anu paling parah mah anu galib-galibna sujud teh tara ditikalkeun damparamo sampeana sok narangtung we kitu. Eta teu sah. Terkecuali ramona seperti besi teu bisa ditikalkeun. Abdi mah da heuras gitu. Eta teu nanaon. Aya bener-bener heuras mah. Aya bisa ditikalkeun mah. Teu atuh da nyeri diajar sia teh. Ya tukang tari balet apal teh. Eta teh teu ujug-ujug laleuleus tapi naon heula? Latihan heula, diajar heula. Nya kitu deui maneh oge salat kudu naon? Latihan diajar teh saeutik-saeutik. Gitu. Ya, anu diajar jurus teu ujug-ujug bisa. Gitu. Terus ayeuna di mana-mana sujud tuluy make cadar. Cadarna cadar tutup. Tarang tutupan maka eta teu sah sujudna. Walamun teh mah make cadarna ngasakieu tah. Sairung teh sakieu tah. Ai tarangna mah henteu katutupan. Eta kumaha sah sujudna. Ngan makruh. Jadi salat make cadar anu sakieu ieu nama kabuka ieu nama. Eta sah salatna, sah sujudna. Ngan pedah makruh. Oge ayeuna mah sok aya nu make masker, salat make masker eta teh makruh gitu. Sakitu.